Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu deui mitra sareng simkuring dina acara ngadongeng Sunda manawi mamanawian kitu nya bahan katampi. Urang ngeraskeun hanca nu kakantun dinten kamari dina judul Siluman Belut Bodas kitu nya nu kakantun teh dina bagian ke-17 ayeuna urang teraskeun dina bagian ke-18. Kamitra baraya dulu-dulu nu di lemur baraya nu di kota saudara salam dunya tong hilap di like di komen di subscribe di Sunda Bandung Kidul sareng simkuring Kang Bubun di Banyaran. Mangga supados senyang golong teuing kana waktos ieu hanca nu katuna dinten kamari urang teraskeun deui kitu nya urang pedar deui gitu. Mangga manco kocapkeun kamari teh nu kakantun teh pami telepat nuju aya anu kiriman ya orejit begitunya geus ngajang elek jadi denawa atawa paribasana jadi genarawo jadi depan tepuguh rupa teh ayo putri ampun ari Hayu atuh arek mulang mah kuring bari jeung hayang nyaho kumaha kaayana jeung kumaha wawanena si Durgala pok Nyi Putri Nisari nya mangga ayeun ati abdi nyuhunkeun disampunakeun heula we supados atuh lumampah ajan abdi kumaha urang teu pabaliut kieu ya banyak kaluhur seberowok kahanap kuring orai kahanap supa jadi lemer harga kuring urang baralikeun deui kanu asal ngan kade ulah sulaya teu bisa nepatkeun kanu janji ka kuringan teu ka tempatna si Durgala. Raden ampun deui kudu ngabohon. Atuh mitra Nisari teh meureumkeun deui panonna sidakap deui kawasadi dengan dirapatkeun di perbah dada gitu nya doanana diadukeun tekung silila leungeunna teh ditujukeun dibuka terus ditujukeun ka eta makhluk tekung silila cahaya burisa kitu nya cahaya semu bodas teh kana awak eta denawa kitu nya duka denawa duka naon da tepuguh wujud geus kitu les we heueuh mitra ngaleungit hilang tanpa krana ari teh cangelek teh nu hiji jadi 3 macem nu hiji ngalumruk supa anu racun gitunya nu hiji ngaleot selegeug jadi orayoling nu hiji we nganagog bangkong aya sagede teko mah paribasana nagog eta bangkong si berowok ngaranna teh nya abi gas diwajibkeun deui kadu asa pangawatan kuring Syukur atuh hari kitu mah hayu anteur kuring tepungkeun ka tempatna si Durgala.
Angga juraga putri mangahayu sim kuring jajab payu pokorai wali bisa ngomong mitra lah tuh ngaranna geus rumahnya kok punya ada banggong gede gitu aku putri orang ngan paling gak tuh kuring wah mana pikeun ka milu asup atawa kamu kanyawan kuring nuduhkeun peci aku mahal tidur gala Heukeun bae asal nuduhkeun pan padu bukanana. mitra atuh geus kitu Kang, akang bade ngiring atau napi bade ngantosan di dieu. mun ieu mah bade ngiring we nyi tapi saya naon hariwang akang nyai Moal ari aya nanaon mah. Tapi ame leuwih nyaho mahayu we milu barengan. Abdi pas balik deui kan sora awewe beneran gitu nya tadi mah jadi masih kene siluman geus ngabalik deui ayeuna mah jah balik deui jadi sora manusia biasa nih sari teh hayu atuh Kang. Urang ini nya urang angkat urang tepungan ka ditu naon maksud jeung tujuanna si Durgala teh. Si kurang ajar teh meni asa pangjago na ya tuh hayu ari kitu mah nyi abi aku urang mangkat sarang mitra Kang sapereumkeun ayo dari dilampah ku leumpang mawah piiraheun nepina sok pereumkeun mitra yang ohim teh buku gitunya kan omongan ni sari tekung silila ohim teh peureum we sok maneh perwok atau ling tajeng supa bawa ka dari tu leungitkeun supa ulah aya di lemur ieu bawa ka dari tu ka maneh jik maneh teh kuring nuturkeun haji les si banggong si berwok teh ngelengi tekung silila si weling orai weling teh ngabeulit ngaringkukan eta supa les arareueuh atuh cinggar rubuk mitra sejarah ninjang ada ijang ohim mah peureum ari Bah Idis jeung mah Hisoh mah naringali ai gila nya kuat ka araheng dieu nyai nya makeun lah namunna naon nu kitu mah abdi angkat heula ieu sareng Kang Ohim nya heuh kade bisi aya naon di jalan bisi hariwang atuh ari kolot mah ya nyai kade ulah ieu lantai ada riwan abah ge moal atuh abah da abdi ge moal tamelar atau moal naon keun da di ditu lagi geuningan si Durgala mah da memenang sarayana ge ka gulang-gulang kerajaan pun Rama baru kadang gitunya nyai muhun kitu bah ayu jogging tarapdi cing hati-hati di jalanan mitra Baidis geus ngedinan maiso ngedinan heuji didarwakeun seueur
tekung sidila peles weh dua anak gitunya udah dongeng mitranya dua anak meliles lalengi tekung sidila atuh cieun araloho maiso bah idis ningali ohim jeung sari areueuh teh halelau kacida atuh da kakarak ningali nyaho anakna make jeung ngaleungit kitu nya asa dina film gitu. Tekung silila angin seah gede di luar diganu nganterkeun anu arah marinit ka wewengkon kulon arek kapadumukan Kidul Gala anu di Minang Sarayaan ku Sirewo. Tekung silila teka catur di jalana mitra da perjalanan gaib gitunya ieu mah ngaran dongeng hapunten cileg atuh turun si Berwok jeung si Weling supaya geus diaburkeun samemeh keneh ge ka tempatna ku si Weling teh. Cileg tarurun jalan ngelek jadi tenawa gitu jadi semodel genderuwo atawa ieu mamalihan gitu da bisa mancala putra mancala putri siluman bangkong jeung siluman lu ada teh orai Weling teh. Dia bukri ya tuh itu tuh padumukan nama si Berwok Ya, eta pisan tuh itu tuh di pademungan teh putri tuh. Leutik sorana si Weling mah orai gitu nya mitra. Atuh. Ari kitu mah jigue maraneh. Nuhun kuring geus dianterkeun ka dieu di bejaan tempatna si Durgala. Sok we maraneh memarangkat ari di dieu we nyarumput deui ka tempat masing-masing. Aku putri nuhun las atuh ngalilas dua nana. Kang. Tuh itu tuh. Padumukan anak tuh. Geuning mencil di lamping. Oh, tah nyi. Nasa sagudung ieu teh kumaha ieu teh jawab bijeg deui di dieu. Geus teu loba omong kapal balinya makeun we engke deui. Oh nya atuh nyi hayu atuh kumaha ayeuna lampah. Hayu urang sampeurkeun ka si Durgalana. Mitra atuh cing laleos ngajugjug arek ngajugjug padumukan Ki Durgala Nyi Sari atuh jang Ohim tekung silila da teu pati angang gitu nya jogok ka hiji imah tapi imah wah sieun gitulah mun dieusian ku jelema biasa mah malahan mah kakayon ge ngarungkupan caringin ngarungkupan imah eta bari jeung kaayaan dina peuting lamun gunung biasa mah teu katingali jelas gitu bubuhan gunung araheng elmuna Guru Ohim jeung Sari mah kataringali eta imah. Tah, ieu pisan Kang tah. Lamun beurang mah ieu teh moal kaciri bener pisan da ieu teh rada setengah siluman. Dirungkupan ku siluman ieu teh. Dipoekeun nu ningalikeun teh ningali ka dieu teh. Kitu nyanyi sugan teh imah biasa we
henteu atuh Kang adu jelema biasa ngamareun loba anu geus kadararieu nyararang atawa ngararang bahala anu nyarumput di dieu da ieu teh kasebut rajana begal si Durgala teh. Sari nyarita ka salakina ka Ohim gitunya salaki palsu gitunya datang kawin dikawin bobodoa nutupan sedangkan ulah curiga gitu tedikil ka Ohim ge bodo bareng sare nyagape henteu sidik lain muhrim ongkohan beda halang Cik kayu Kang urang sambeurkeun eta imah. Geningan aya manusia di luar tuh tinggali euy. Kumaha kitu guru? si Jebeng geus apaleun Ki Durgala mah di luar teh aya anu datang geus firasatna geus tingkat tinggi gitunya. Geus karasa atuh ku dewek mah. Bukakeun bantona hayu urang sambeurkeun. Awo mana ayo hayu atuh guru ring atuh mitra ka anu panto rai we dibuka ya nu guru tuh aya bener duaan bok si Usro. Oh bener euy aya jelema tuh bok Jumansa. Oh, kumaha tuh guru itu tuh aya tuh aya. Wah, eta geningan anu teh heula ditingali dina leuwih teh aya jelema eta tah. Wah gade si Ohim eta teh sajeblekung Eta teh Ohim. Jika nama rek ngabalitungan dia jeung urang teh ye. Barijil atuh mitra jung jeleng barijil di imah jol ngariung wae kanu duaan. Ada rek naon sia ka dieu ha. Ki Durgala nanya ka Nyi Sari jeung ka Ohim. Kuring ka dia rek balitungan jeung si Laing. Balitungan naon da kuring mah teu boga hutang. Lain hutang sia geus ngawawurkeun pipanyakiteun ka lemur kuring jeung ka salaki kuring si Laing arek ngaroga hala. Toy teu nyaho dewek mah. Si Laing ngabohong, wah bisa bohong. Kakuring mah tuh si Warawok jeung si Guling jadi saksi, banyak ku dewek kudu titah ka dieu. Gebog mitra Ki Durgala teh rada reuwaseun geningan di bejaan ku si Barwok jeung si Weling padinya eta padumuh ka padumukan Ki Durgala. Baru kade kitu. Arek naon lagi sia ka dia ayeuna rek kumaha sok. Kumaha kuring mah rek dibinasa we jelema nu ngaruksak ka papada manusia mah. Nah sia untup kitu ngalawanan aing. Tong boros sia siluman ge ku aing misieun. Mitra beuni asa pang aing na Ki Durgala teh nyaho nu disinghareupan teh eta teh putrina siluman. Masalah mitra sekedap
Urang teraskeun deui mitra. Narek untuk itu si laing gadewek ha. Mitra atuh nyisari ukur seri saeutik kitu nya. Si laing teh apa ka kuring kitu? Ah, teu perlu apal banyak ka jalema kieu mah. Heling kuing nu kieu mah pok si Jumanta sarabot ngahematkeun bedog ka nyisari atuh teu cileureun nyisari ge atuh da sidik lain bantrak-bantrakeun atuh komo ngalawanan anak baus. Sok lawanan heula kumarane hayang nyaho ciksa kumaha pangabisana eta bikang teh eta nu ngajedog wae lalakina sok hantam we hajar lah siksa lah kahala sakalian duanana. Oh, sok teu nanaon kuring ge lah. Da sidik eta pamajikan kuring banyak kuring ngerek kudu cicing. Mitra serepot si Jumanta ngalalempeng ku bedog gitu jiga rek ngadekeun ka pelebah awak nyisari. Teu dikumaha teu dikitu teu dikieu diancep ku nyisari ditadah ku awakna. Ku beunang pisan habak kana awak nyisari ngancul mitra jiga ngadek ban. Atuh si Jumanta alohok tekung silila kepret teh dikepret teh dikukumaha ku nyisari kowong teh pelba beungeutna si Jumanta kok lu bari dayak-dag mundur ka tukang untung teu ngajengkang bari jeung nungkupan beungeut kudu leungeun kenca bedog mah masih kene dicekel. Lagung sia mah atuh nu balik ngadekeunana narajangna make otak saeutik lain semen saprut wae sia mah laku. Oh durgala nyarita ka si Jumanta. Heling lah kuring nu kieu mah serbot atuh si Jebeng teh ngahumatkeun peureup ka Ohim. Geus nyarabetkeun peureup teh kep ditewak leungeun si Jebeng dicentok sakalikeun dibedol. Make tanaga si Jebeng kene sorangan atuh soloyong si Jebeng teh milu pas kitu nya seolah-olah dibedol kabawa ku tanaga sorangan. Sarua da garelutna mah teu marake perhitungan nu bener da ukur harwak bungkul. Licik si anak lu teh make jeung kieu kudu ngagiwar jeung nyingcet. Aglut mah kumaha we atuh loba ngomong teuing sok ka dieu yeuh tarajang deui. Wah ditarajang ku tiluan si Usro Jumanta but-bet di ngalawanan duaan. Nyisari mah ukur ditakisan we badaug oge eueuh nu ngam eueuh nu neurak. Aya disologodorkeun dilelempeng kana dadana. Da asidik atuh ngaranna ge siluman. Ngan Ari Ohim mah ngahindar terus meupeuh anu leungeun si Jebeng kerepeng atuh si Jebeng teh bedogna murag cokot deui kudu kenca habak deui dihancakeun deui giwarkeun deui ceku palipisanana. Wah da garelutna teu make araturan arasa aing gitu ngahampas lah ngahampas nganggap enteng ka musuh teh. Asa gelut jeung bolon kieu mah Kang.
nyanyi nah karena ieu geuning lu teh kasebut barega jawara tapi eueuh nu mati lain ngahina di sini kenyataan sia ngomong teh lah ya tak rasakeun deui yeuh si Jebeng barijung ngagajlang barijung kuduanana leungeun teh nyekel bedog gitu juga nu arek meulah naon gitu mitra atuh bedog can nepi ge geus ditadah Ohim ke bedog bedog Ohim paranting ala sulu da lain bedog alus ditadah teh plak potong anu si Jebeng nepikeun ka komper karasana kana leungeun si Jebeng ya anjir nah aduh ieu tingali guru tingali aya bedog kuat kapotong dieu bari jeung bedog kitu patut nu pake nadahna ge da balagu katu sia mah ngalaya ieu atuh keur naon di barere pangabisa teh sok layanana deui tong make pakarang hayang nyaho gunakeun hayang pangabisa teh mitra atuh wah pasang kuda-kuda nu tiluan teh nyaring hareup ka nu duaan wah putbet lolobana mah dihindari we ngahindar gitunya miceunan we teu dilayanan teu di ieu ku Nyisari jeung Ohim teh lali lakang lali ngalawanan ge mah geus dah cenah rubuh we heula cenah kapariuhan heula nya atuh nyi ari kitu mah Jebeng ngayeukeun paneungeulna arek nyabat kana palipisan peurupna teh nya di lempang bari bujung sumumpang baraan tanaga satakar kebok dipake wah serebat arek hanca pisan kana palipisan Ohim tekung heuteul antap parah deui ku Ohim teh ditadah bari dikuleungeun plak ditahan arek keuna pisan kana beungeut Ohim terus ditahan ku leungeun Ohim teu dikumaha-kumaha deui ngan ukur di eungeul palebah puguh ceulina ku Ohim habak teh awong teh si Jebeng aduh kolayong salonton suluntab salonton gebrus kanu rungkun geus teu walakaya deui nyuksruk teuing tuluy kapaehan teuing kumaha oi itu euy Kang Jebeng namur euy sro awan liso ayo atuh ditarajang jadi ka Ohim aya nama duanana teh da hayang mangmenangkeun si Jebeng da Ohim disidik geus heulah kaancikan di bantuan ku Nyisari gitu jeung ongkohan boga mustika teh nya pas bareng nararajang ti kenca jeung ti katuhu malahan Nyisari mangadon munur saeutik antep cik kumaha seunang ketakna gajleng atuh eta duanana teh nyarurungkeun paneungeul tungtungna Ohim blesat ka luhur cekuk duanana tungtungna mah keur silit teungeul babaturan jeung babaturan si Usro jeung si Jumanta atuh cingkawowong nyararieun ku pamolah atawa ku panarajang masing-masing jeung babaturan gitu tekung silila ku Ohim bari junjung teh cedak we sirahna duanana diadukeun atuh teu anta parah deui cing saloloyong jeung cingkawowong gitu nya ngarasakeun lieur nyeri pabaliut we karasana teh mitra tungtung naman nyararungseb gitu cing karudupruk yeah
bener oge euy wawane nama sia teh peot Ka Ohim teh ngahampas pisan Kidur Gala teh abong manehna boga rasa janggung gede gitunya asa aing boga ilmu dong loba ngomong arek masuk we ka dieu maju sia nang tanggaing yo rasakeun si dakep tapi manehna mah arek main ilmu ieu naon teh kasakten jajaten gitunya make ilmu batin Pangsieun Kang da moal naon pas meremkeun leungeun disedekapkeun gitunya dina dada itu barijeng kunyam barijeng peureum teuing naon nu dibaca na teuing naon nu dilapatkeunana tah ku Kidur Gala antep Kang da waktuna ge kaburu beak ampura mitra waktosna kabujang Sep yen anjing urang teraskeun deui dina bagian ke-18 dina jejer carios dina judul gitunya dina judul Siluman Belut Bodas karangan Simkuring Manawi Mamanawian bahan katampi keun anjing urang gelutkeun deui ayeuna sakitu ulah Simkuring hapunten seueur lepatna seueur kakiranganana hapunten mugia janten hiburan gitunya Pamitra kabaraya salam dunya hapunten kasuhun penghilap di like di komen di subscribe di Sunda Bandung Kidul sareng Simkuring Kang Gugun ti Banyaran hilap deui kamitra kadulu-dulu salam dunya cing dipaparinan kesehatan ditebihkeun tina balai diluruskeun dina jalan nu dipikaridho ku Allah sareng teu boleh ditantayungan ku Allah Subhanahu wa taala. Sakitu nu kahatur ti Simkuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.